Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Al iffatu ari ieu eta martelakeun ngaraksa diri. Al iffatu ari iffah hiya ari itu iffah sifatun eta hiji sifat lin nafsi pikeun diri, takufu anu bakal nyegah itu sifat kana itu nafsi anil muharramati tina pirang-pirang anu diharamkeun, waroda ili sahawati jeung tina pirang-pirang karuksakan syahwat, wahia jeung ari itu iffah min asrofil hisoli eta tetep tina pirang-pirang tingkah anu mulya, wa asmaha jeung pirang-pirang tingkah anu paling luhur, wa alaiha jeung eta tetep kana itu iffah yatafarra'u narima nyabang naon kasirun perkara anu loba minal fadhaili tina pirang-pirang kautamaan, kasobri sapertikeun sobar, wal qanaati jeung qanaah, wassakhoi jeung berehan, wal musalamati jeung pasrah, wal waroi jeung apik, wal waqori jeung tenang, warahmati jeung kasih sayang, wal haya'i jeung era. Pahia maka ari itu iffah kanzuman eta gudangna pikeun jalma la mala anu teu boga harta ma'ahu eta tetep sartana itu eman, watajuman jeung mahkota na pikeun jalma la saropa anu teu boga kamulyaan lahu eta tetep pikeun eman, wasababuha jeung ari sababna itu iffah inqita'ut ta'ami eta matak megatkeun inqita'ut tomai eta matak megatkeun kana toma, wa tarkul hirsi jeung ninggalkeunana kadedemes, ala kasbil mali kana ngasabna harta, wal qanaatu jeung qanaah bima kana perkara tad'u anu ngagero ilaihi kana itu emma naon ad-daruratu kamadaratan. Qala parantos ngadawuh saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala, yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affufi, yahsabu ngareken hum ka itu jalma-jalma saha al jahilu jalma anu bodo, agniya'a kana sugih, minat ta'affufi tina ngaraksa diri. Waqala sareng parantos ngucap saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman hudiya lil islami wa kana aisuhu kafafan wa qani'a bihi. Tuba bagja liman pikeun jalma hudiya anu dipasih hadiah lil islami kana hiji agama, wa kana barina bukti naon aisuhu kahirupanana itu eman, kafafan eta anu cukup, wa qani'a jeung bari na qanaat itu eman bihi kana itu aisuh. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab.